Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu bageakeun Mang Barna anu bade ngadongeng deui naraskeun hanca garapan nu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Mitra daramang sadayana mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayana. Mangga mitra urang teraskeun hanca garapan nu katuna waktos dinten kamari. Nyangakeun Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca teh parantos dugi ka Ajun ari kitu mah dari maneh da mun kawin ka Jang Karmin. Sabab manehna teh tang teu aya kahayang dari teu aya niat mah moal bet daek nganturkeun ka dieu. Nyi Sari teu nemalan. Kalajongjon teh mulak-malik belum opak. Eurin kuletah rek nyarita tidak puguh karek harita ditanya kitu ku bapana. Kudu daek nyai lebar sakitu belana geuning. Cek mah ijem. Pokona mah bapak teh malang ieu. Lamun hidup teu buru-buru kawin bisi aya itu ieu nu teu mibak ka diri hidup. Ayeuna mah geura pikiran sing nya da hidup teh geus sawawa. Kaiji bapak teh geus sayang mangku incu, kaban habis sayang aya nu ngabantu tina urusan pangabutuh sapopoe we. Aduh saterusna deui asa taya salahna da ayeuna mah geus majeuna kawin. Geus leuwih ti 17 tahun. Da eta nu jadi dasarna ditambah deui ku ayeuna Jang Karmin. Oh nu sakitu bela anak teh bapak teh beuki teteg hate ieu. Beuki bulet keyakinan yen hidup teh geus mangsana boga salagi. Nyi Sari tetep teu nemalan. Asa susah ku pijawabeun. Eta ge ngarti kana naon-naon nu diucapkeun ku bapana. Tapi pikeun manehna mah urusan kawin teh asa can meujeuna. Masih kene resep ulin. Hayang kene abrul-abrulan jeung babaturan. Jawab atuh nyai, ngadah puguh mikiranana Nadaek atawa henteu. Mun daek urang buru-buru babahanan. Urang hajat ngawinkeun, mun teu daek urang akalan. Ceuk mah ijem. Komo leuwih ti sabar. Sabab adatna kawas baheula keneh. Sok ngawinkeun anak ngora-ngora. Hari emak kunaon menikeun eta kawin ka budak. Keun sinawareg heula ulin ulah rusuh teuing dikawinkeun atuh mak. Kuring mah teu panuju sabab karasa ku kuring sorangan. Dikawinkeun ngora-ngora teh ripuh. Kang Ading deui teu boga pikiran babari pisan ka olo cik atuh. Sing paranjang ingetan sing jauh amahan. Ulah cepet teuing pikir. Ceuk bisar mah inung Nyi Sari. Saeutik ti satujun mun anakna buru-buru dikawinkeun teh. Abi maneh Sarma. Eta sok nyahoanan ka kolot ulah sok kitu lalampahan teh pamali. Eta teh adat kolot geus turun tumurun. Terus aya tinini akina budak awewe mah 14 tahun ge ye geus meujeuhna dikawinkeun.
ulah kolot-kolot teuing bisa jadi parawan kolot ke. Cek mah ijem manina rolang geukeuh. Rek make adat kabaheulaan. Teu satuju kuring mah moal rek ngawariskeun kasangsaraan ka anak. Pepeurieun kuring atuh macik atuh anak masing sebeuheun heula ulin. Teu kudu sieu da lalaki mah loba ieu. Jaba anak kuring mah teu goreng-goreng teuing. Malah mah moal salah mun disebut geulis ge da ngala ka inung. Ceuk Bisar mah Bangun reis. Da jeung nyana anakna teh boga rupa teu eleh-eleh teuing ku batur. Ngalem maneh harita teh. Nah turunan ti saha di maneh? Sarmah ieu. Pan turunan ti kami eta teh. Cek mah ijem gumelis. Hatena reus deui. Hina kalah Prabu Catur teu urus. Bet kawas lain kolot wae lalampahan teh. Era bisi kadenge ku batur. Teu kudu dibaca wae urusan anak mah yeuh. Da batur ge geus nyarahun. Ceuk Mang Ading Bari ngasurkeun suluh. Ngarah seuneuna tetep gede. Nyari geus ngarti mah geus atuh teu kudu loba kasieun. Kuring mah teu panuju lamun si Nyai dikawinkeun ayeuna teh. Sabab geus karasa ku kuring pribadi atuh kaduana. Ingat kana papatah Nyi Kuwu. Cek Bisar mah leuleuy deui nyaritana. Di papatahan naon maneh ku Nyi Kuwu teh? Cek mah ijem baeud. Yeuh mak. Kawin teh lain satauneun atawa 2 tauneun. Tapi keur saumur hirup. Tah kulantah ngawinkeun anak kudu diperhitungkeun heula sing asak. Umur budak kudu bener-bener sawawa. Ulah waka dikawinkeun lamun can leuwih ti 20 taun. Atuh lalakina kudu geus 22 taun kaluhur. Sarta kudu ijir kamampuhan dina rumah tangga. Ulah padu ngawinkeun bisi bopo di jalan. Memang ari ngijir kana lahir masih Nyai teh geus gede. Geus sawawa. Geus meujeuhna dikawinkeun da kasebut bongsor. Tapi sing inget anak urang teh resep keneh ulin. Can temong kadewasaanana masih keneh ngabutuhkeun luang jeung pangalaman pikeun bekal rumah tanggana. Jadi nu kudu ditilik teh dewasa lahir jeung dewasa batin. Ngara kuat jeung saimbang. Lamun leutik keneh dipaksa kawin, engkena teh bakal ripuh. Sabab ari budak anu can dewasa mah boro-boro ngurus anak. Ngurus dirina ge can bisaeun. Kumaha ke lamun can bisa hade? Ceuk Bisar mah manina rolang bakat ku hayang tanes. Geuning kami jeung maneh teu naon-naon. Balatot we anak mah teu matak jadi bang baluh da geus kitu ti luhurna ieu. Jeung barudak ayeuna mah geus ngalarti deui. Bisi kabawa ku sakaba-kaba. Cenah barudak SD ge ayeuna mah. Geus nyarah nu karitu patut. Matak buru-buru urang oge bisikeun aku fitnah. Cek mah ijem ngabantah. Teu satuju kana usulan Bisar mah. Masuk mawa karep sorangan. Baheula mah baheula atuh beda deui jeung ayeuna mah. Geus puguh ku kuring oge karasa dikawinkeun ngora keneh teh ripuh. Nu akhirna timbul rasa cangcaya yang hareupan hirup teh loba kasieun. Sabab sagala rupa gumantung keneh ka kolot jeung ka batur. Memang ari hirup mah hirup, tapi batin kuring asa kateken, asa berat jeung baluas. Kuring ge bareto mung dikawinkeun ngora-ngora teh mun bapa si Nyai teu keukeuh mah moal
bagus nah kalau mamawa ka zaman baheula daun teh manggeus we atuh paling eta batina ngajendul eta gigireun cek Mang Ading bawid sabot kolot-kolotna pacental-cental Nyisari ngolesed init bus ka kamar goledag ngagoler reupeum da puguh tunuh sabab sabeting jeput teu sare pisan inung bapana nu parebut catur teu digugu omongan nenina teu dipikiran kumaha pikiran maneh Jang Ading iya di kuring mah ngan sakadar nanya ka anak tapi gagah sabab bisa memesinya ini malan raung manten inung jeung ninina nu akhirna budak ngolesed inungna jadi nyarekan ka kuring ih dari kolot mah ya ulah sok pabari elehan kudu kuat jeung gede wawanen piraku rek eleh ku sakitu kudu kuat ari boga kahayang mah ye teu kudu sieun-sieun mah teuing mah ijem ngahatean ka Mang Ading. Ih, mah maneh keukeuhnya urusan ngawinkeun mah teu kudu pipilueun, Mak. Sabab anu boga hak nangtukeun mah kuring salaku inungna, mah cicing weh. Bisar mah jadi amek. Lantaran inungna keukeuh wae nyekal pamadegan baheula. Ah, nya kumakarep teuing hari teu beunang diomongan ku kolot mah. Aduh teuing cek mah ijem punung. Leos init bari ngelek boboko rek kapancuran. Sajongjongan mah jempe bisar mah jeung Mang Ading dengar omong. Ari Mang Ading ngahuleng mikiran omongan pamajikanana. Memang aya benerna da kumanehna oge kaharti. Tapi ari ras inget kana kahirupan manehna ayeuna. Bet kacida waluratna butuh pisan kupang dede ti pihak sejen. Hiji-hijina jalan si cikal teh kudu buru-buru dikawinkeun. Ngarah Bang Baluh rada ngurangan. Aya nu mantuan usaha. Geus Kang Ading ulah kamikiran si nyaina betul rusuhan teuing. Da geus waktuna mah teu kudu dipaksa ku kolot teu. Ceuk bisar mah ngamimitian deui nyarita. Ih, mana? Tadina mah hayang neangan pijalaneun. Pisan mereskeun kahirupan urang anu batan sakieu. Coba we pikir boga sawah saeutik hasilna teu sabaraha. Adi parabaneun loba beuki dieu teh beuki berat. Lamun teu buru-buru neangan cara pikeun memeresna. Meureun kahirupan urang teh bakal leuwih pered. Sabab beuki dieu teh beuki berat. Tapi lamun si cikal buru-buru dikawinkeun, meureun saeutik gedena aya nu ngabanyel-banyel. Sarta aya nu mantuan usaha. Sakurang-kurangna parabaneun deh ngurangan hiji. Sabab ditanggung jawab ku salakina. Tak kadinya perhitungan akang mah. Kayak pikir kumana nah kapikir atawa henteu. Kaharti pisan kukuring oge kaharti. Tapi nah teu karunya ieu kasih nyai. Nah teu karunya anu bakal manggih lalakon cara urang. Sabab kukuring mah geus katoong. Mun lalakonna cara kuring bareto ka dieuna ge moal beda ieu pasti ripuh. Cara kuring ayeuna sabab dikawinkeun bari can tepi kana waktuna. Wah, urusan ripuh jeung senang mah lain urusan urang. Sabab aya nu maha kawasa. Pasrahkeun ka Allah nu ngatur kahirupan manusia. Nah, make leutik hate ulah cepet pikiran teh da rezeki mah aya nu ngatur. Mang Ading bisa pisan empasna. Yeuh, akang kudu inget. Nasib manusia teu salilana ditangtukeun ku pangeran.
sabab kadangkala sok aya anu diakibatkeun tina kalakuan manusia sorangan. Hartina mah mun manusia hayang senang, hayang jauh tina kasusah jeung kariweuh, kudu ikhtiar. Sabab kasenangan teh moal ragrag ti langit moal. Tang tu kudu diteangan ku jalan ikhtiar. Apan kumang lebe oge mineng disebut-sebut yen Allah moal ngarobah nasibna hiji kaum. Lamun eta kaum teu aya tarekah pikeun ngarobah nasibna. Jadi geus jentre pisan yen nasib manusia teh gumantung kana tarekahna. Buktina loba urang dieu anu maju teh lain datang rezeki, tapi hasil digarawe, hasil usaha, metakeun akal tarekah, nu getol tani meureun panen, nu rajin kuli meunang buruh, nu tukang dagang meunang bati, nu kedul mah ripuh, nu taya kadaek rongseg, sabab teu daek ikhtiar tah kitu. Cek pamikiran kuring mah. Mangga ading ngahuleng. Kasadekeun ku omongan pamajikanana. Sabab manehna sorangan sok ngadengekeun kana khutbahna palebe atawa sok mineng ngadengekeun pengajian-pengajian. Da memang kitu cek kateranganana oge. Urusan kasusah ayeuna ulah dikaitkeun teuing ka anak. Sabab mun pikiran akang museur kana urusan kasusah ayeuna, nganung harti si nyai terek dijual ti kenutupan pangabutuh urang. Tah kulantaran kitu kuring mah beuki teu panuju we kana niat akang teh teu. Geus sarmah. Ka akang jadi lieur ieu. Biasa ngubeng. Rek mikir heula ieu. Nya sing panceg kayakinan. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Sunga lalaki nu ungah ka imah urang eta mah biasa. Dawongan di urang bet aya parawan. Kadalikeun anggur memasing apik. Sangkan si nyai teh bisa milih kalayan taliti. Kurang bere kasempetan pikeun neangan pisalakieun meunang milih sorangan. Ari pikeun kuring mah kasaha-kasaha getrak wae. Reka tukang tani, reka tukang dagang, reka pagawe. Ulah teh ka tukang dongeng lah, tukang bohong dongeng mah. Asal jinisna sukaeun mah pek wae ka tukang dongeng oge. Sarta anak urang ridoeun dipangusahakeun tina ladang ngadongeng. Ditambah ku silih pikat cinta anu nya-nya. Sakitu we sarati kuring mah. Mawa ka tukang dongeng gitu. Halo, pohara mitra. Tah kumaha lamun segede mah jangkar mindaikeun. Sarda si nyai sukaeun. Eueuh halanganana. Ngan ulah waka dikawinkeun ayeuna-ayeuna. Puguh melang saya bisi kacilakaan. Pingpin sing bener anak urangna. Kadalian sing pageuh ulah cangcaya teuing sabab mun kasieunan teuing mah kalah sok cilaka eta teh. Sarma. Naon? Sa nu mamatahan maneh da sasarina mah tara narolang kitu ngomong deh. Ceuk Mang Ading beuki kasadekeun. Yeuh Kang Ading, Surading. Ulah nganggap remeh ka awewe teh sabab manusia mah taya nu leuwih taya anu punyul. Teu kudu heran da pangeran teh mere ilham jeung mere kakuatan ka unggal makhlukna. Pangna kuring bisa nyarita kitu. Bakat kunyaah ka anak. Hayang ngabelaan anak bisi ngalaman jiga kuring. Ta eta dasarna mah akang ieu diguruan ku pangalaman sarta diwuwuh ku rasa nyaah jeung asih ka anak. Ceuk bisa mah keur kitu jebul mah ijem datang atuh jeb nu ngomong teh jarempe. Urusan nyisari ngabuntut bangkong saeutik can aya putusan. Mang Ading can ngelehan ari bisa mah keukeuh nyekel pamadeganana. Yeuh, Salma.
dengekeun kami rek ngomong ye. Ujuk nyarita kitu mah ijem teh. Cag nuna boboko terus diupigireun anakna. Geus lah mah paling oge urusan tadi. Bisar mah teu ngawaro. Dengekeun heula kami mah rek nyaritakeun pangalaman batur. Anu bisa dipake ngeunteung ke urang. Mun maneh hayang ti berasare, dengekeun omongan kami urusan percaya jeung henteu nama prak masrahkeun. Da maraneh teh geus karolot ye. Daya naon atuh mak? Balik ti cai ujug-ujug nyarita kitu. Kieu sarmah kieu. Tadi di cai loba nu ngomong. Yen di lemur urang teh aya nu cilaka. Penting tadi aya nu ngampihan lalaki akibatna anak Mang Sanib kacilakaan. Lalakina teh cenah kabur turun ti imah teu bebeja. Sarta ayeuna teh keur pada neangan. Tah kitu sarmah ye. Pek pikiran. Bisar mah jeung Mang Adi ngarenyag. Ras inget ka anakna nu peuting tadi kaanjangan ku Karmin. Sarta balikna teu kanyahoan deui. Sabab subuh keneh geus init. Nah, nyaan eta teh mah. Bisar mah beuki reuaseun. Maneh mah percaya keneh ka batur batan ka inungnya. Ieu mah nanya nah nyaan atau bohong. Eta beja teh ti mana datangna? Nah ti jalma bener atawa ti jalma purah rahul? Bisar mah keheuleun asa disapirakeun ku inungna. Ye, Salma, bisi kurang percaya tanyakeun ka Jang RT. Tuh ayeuna keur pahibut nguruskeun. Bisar mah panasaran. Pajengkang kalawang dapur ret kalaneu nyaan we aya anu keur ngariung. Malah loba barudak sagala di dinya teh. Atuh mending ngahulang Bisar mah teh jajantungna ratug. Loba kamelang jeung kahariwang. Jung atuh tayakeun kalaneu tebungan Pak RT ka itu. Cek Mang Ading mah ena ge hatena teu geunah rasa. Bisar mah ngaleos tuturubun muruk anu ngariung. Barang geus tepi terus tatanya tetela beja nu katarima taya bedana jeung nu dibawa ku Ma Ijem. Ya Allah. Ya Allah, palang siang anak aing ge. Bisar mah teu kebat ngomongna. Terus balik deui ka imahna nepungan Mang Ading nu geus nangtung pipireun dapur. Kumaha cenah mana? Aya naon bating rariung kitu teh? Nyaan, sakumaha ceuk emak, anak Mang Sanib kapalingan. Tuh ayeuna oge keur ngadingdiut ceurik. Bisar mah hari weus-weus. Hatena jadi tagiwur teu puguh rasa. Palang siang atuh. Mang Ading teu kebat deui nyaritana. Terus abus ka imah mani rusuh. Brug-brug lempang dina palupuh, muruk ka kamar anakna. Dituturkeun ku Bisar mah nu sarua melangna. Nyai, nyari heula sagedeung. Buru-buru hudang tadi. Sok aya penting ieu. Ceuk Mang Ading bari nyengkapkeun hordeng. Warejat aduh nyisari teh hudang reuwas. Ngadenge nu ngageroan bangun rusuh. Jung nangtung buru rubuh deui. Ada puguh lieur keneh. Sarta panon
can sidik kana tincakeun. Lalaunan atuh. Pek tegerkeun heula lanan. Atuh da mani rusuh Kang Ading mah. Mun jeung kira-kira ari ngageuingkeun teh. Cicing heula nyai ketong waka hudang. Bisar mah nyampeurkeun ka anakna. Terus dicekelan pepeuteyanana. Aya naon tuh mak? Kahuruan atawa kumaha? Ceuk Nyi Sari bari gigisik. Teu kahuruan sing teger we ulah reuwas-reuwas. Sing teger kainya. Sanggeus kumpul lelembutan. Nyi Sari bijil ti kamar gek diuk di tengah imah. Itu deui Bisar mah jeung Mang Ading. Malah mah ijem oge nuturkeun. Tapi teu loba omong ayeuna mah. Aya naon ieu teh nu sanyana mak? Kieu nyai dieu teh emak ngadenge beja ti Pak RT. Jen di lemur urang aya anu kacilakaan. Sarta ayeuna teh keur diuruskeun kuno wajib. Malah manu cilakana oge ngading diut ceurik. Nyakeun bae nu cilaka mah make ngageuingkeun kuring. Cek Nyi Sari rada keheuleun. Sabab keur tibra sare diganggu. Ih, da ieu mah cilakana beda jeung dinu biasa. Ieu mah aya nu kaleungitan, tapi ai barangna mah aya. Tepugu teuing keur naon make disebutkeun leungit ari aya mah. Eta mah jelema lieur meureun. Nyi Sari kalah beuki teu ngarti. Tuluy cengkat rek abus deui ka kamar nuluykeun sare. Tapi Ading rikat ngajewang leungeunna. Ulah waka ini Nyai. Bahapa aya tanyakeun ieu dengekeun sing denget. Sabab ieu teh aya hubunganana jeung kepentingan maneh. Kumaha ieu teh indung jeung bapa taya anu bener. Nah aya naon anu sanyana? Asa mah tak bingung teuing. Nyi Sari diuk deui. Dikira Nyai geus teteg atawa acan? Mun can teteg si banget heula. Sok si banget heula ka itu ngarah ka harti. Dita tadi oge teteg pikiran kuring mah. Ngan beja anu dibawa ku emak teu mata ka harti. Beja naon ieu teh atuh? Ieu anak ing. Bapa jeung emak teh melang. Bisi hidup kacilakaan. Sabab batur ge aya nu kajadian kitu cik bapa rek nanya. Hari tadi Jang Karmin sare di mana? Nah, ada teu sare. Hah? Teu sare. Nagawe naon wae atuh? Mang Ading beuki leuwas. Curiga ka anakna. Heueuh sia Nyai. Nya naon wae atuh ari teu sare mah. Kumaha ieu teh? Nyi Sari beuki bingungeun. Jawab sing jujur. Naon anu dipilambah ku maneh jeung si Karim. Awas. Ulah nyumput-nyumput anu teu bener. Da awal akhir ge bakal kanyawan. Bapak teu hayang ngadenge boga anak beunang gampang. Beunang digampang ku jalma saliwat. Ceuk Mang Ading dari anak keur nyaritana. Bangun nu hariwang pisan. Atuh ari geus ngadenge kitu mah Nyi Sari teh ngarti. Nyeh seuri leutik. Eta nu dimaksud ku bapa teh. Sing percaya Pak abdi mah teu milampah nu lain-lain. Tadi teh Kang Karmin dititah sare di kamar nu itu. Tapi teu daekeun da sieun kaberangan. Manehna ngajak ngobrol nepi ka wanci subuh. Kang Karmin teu daekeun milampah anu lain-lain. Estu sopan jeung nyaho ditata krama. Tah kitu Pak. Abdi nerangkeun anu sajujurna. Bumi langit jadi saksi na. Ceuk Nyi Sari kalayan tenang teu leuwas teu sieun ayeuna mah. Atuh Ading ngadenge kitu mah regreg deui hate Bisar mah jeung Mang Ading teh.
Kitu deui hate mah ijem. Nya syukur atuh harinya mah gitu. Bapak percaya karena omongan hidup. Bapak teh luas. Bisi hidup kabawa ku sakabaka nu akhirna mata ku wirang jeung mata cilaka. Nuhun hari teu naon-naon mah. Mang Adi ngareret ka Bisar mah. Na direret narik napas jero. Nyai, pikeun mupus ka hariwang jeung sangkaan anu lain-lain. Ayeuna emak rek nanya. Sarta ku hidup kudu dijawab anu jujur. Kumaha sikap hidup Kajang Karmin? Nah aya pikir kadua leutik ka manehna. Nyi Sari ngeluk tungkul teu wanieun balaka ari ditanya kitu mah. Ya jantung Nyi Sari Ratug teu bisa ngajawab jeung teu bisa nerangkeun ka indungna. Naon nu sanyana keur dirasakeun ku hatena. Sabab manehna sorangan can ngarti jeung can bisa mastikeun naha kumaha sikap Nyi Sari ka Karmin. Ulah asa-asa jeung ulah era. Mak ge baheula teh ngora heula. Ngarti kana parasaan anu ngora. Pek waksa balaka ka emak jeung ka bapak. Nya pek sing terang-terangan. Da papa ge moal naon-naon mun hidup aya pikir kadua leutik meureun kali nerangkeun. Atuh mun eueuh niat sarua kali nerangkeun. Ari pokona mah Jang Karmin bisi jadi ngadesek ka bapak. Jadi bapak teh kudu sayagi pijawabeun di ayeuna. Ngarah teu pasalia jeung hate hidup. Abdi nyuhunkeun waktu keur mikir-mikir, Pak, Mak. Nya, kahajeun dari gitu mah. Ku bapak dibere waktu sabeuting. Nya kitu we atuh. Tapi kudu bener-bener dipikiran. Sarta sing boga kayakinan. Ngarah puguh nyang hareupanana. Mama moal nitah jeung moal nyarek. Ngan sakadarek ngajujurkeun kana jadi anak. Soal jodoh mama ge teu rek pipilueun. Da aya nu ngaturna. Nya muga-muga we sing jadi Kajang Karmin. Kami manineng ku beana sakitu toh-tohanana ngabelaan maneh teh Sari. Cik mah ijem deui. Bari terus cangkat leos ka pawon. Nyi Sari tengah jawab ngahuleng jiga anu bingung. Ari sabab manehna ge can meunang jawaban nu pasti. Pikirna keur kaweur, hate keur tagiwur. Ka Karmin teh can wani nyebutkeun nyaah atawa asih. Tapi nyebut ngewa oge teu wani deui darumasa. Hatena ti belat kanu mulang. Akhirna Nyi Sari teh pada ningalageun. Mang Ading jeung Bisar mah pating laleos teu malire ka anakna. Da ayeuna mah geus aya kapastian yen anakna teu naon-naon. Aya wae pikiraneun teh. Nah kieu ari anu mangkat beger. Ngabapi omongan jeung pikiraneun. Ceuk Nyi Sari ngomong sorangan. Terus nangtung rek mani ka pancuran. Kocapkeun sorena. Langit lenglang daya aling-aling panon poe geus tunggang gunung manuk recet di sarada. Urang campaka nu liar ka kebon geus baralik. Aya nu mawa suluh manggul jukut jeung sajabana. Harita Nyi Sari diuk ngadaweung ditepas kumar lamunan nyawang kajadian nu geus kaliwat. Ras inget ka Karmin nu geus janji yen rek datang deui. Atuh hate Nyi Sari jadi ngoremar. Loba kasieun jeung ka hariwang bisi ngadatangkeun deui pi omong. Aneh. Nah aing teh bet jadi kieu.
disebut gering da cager, disebut jag-jag da lungse, hate teh kawer, pikiran rungsing rusras kanu geus anyar kaliwat. Ieu teh pertanda naon nya? Hate Nyi Sari galecok panon nyawang kanu anggang jiga nu jara rauh paninengan. Keur kitu torojo bisar mah nyampeurkeun geuk diuk gigireun anakna. Yeuh ulah sok ngalamun wae Nyai pamali. Nah mikiran saha? Teu ngalamun abdi mama. Ukur inget ka mangsa anu geus kaliwat. Teu ngomong sote da eueuh batur. Piraku ari kudu ngomong sorangan onaman. Pan kasebutna ge kieu meureun. Bari malangkeun curug dina tarangna. Maksudna mah nyebutkeun miring atawa panas uteuk. His, parias teuing bain sing jauh tinu kitu amit-amit. Ulah boga anak sinting atawa siwah. Da anak mak makabeh oge waras. Bisar mah reuas ngadenge kitu tinu jadi anakna teh. Anakna diusapan bangun anu dede. Mak, abdi teh aya picaritaeun ka emak. Nya gerapok ulah asa-asa nyarita jeung emak mah. Sabab emak ge ngora heula ngalaman cara hidup ayeuna. Cik terangkeun nah mikiran naon hidup teh. Bisar mah atoheun sabab geus lila hayang nanya ka anakna tina urusan pribadina. Penting tadi ka abdi aya anu ngajajabkeun nyatana Kang Karmin teh. Kumaha nemutkeun pamadegan emak. Nah teu matak naon-naon mak. Henteu teu naon-naon kitu mah wajar jeung biasa. Lain ka hidup wae sarta lain ayeuna bae geus aya ti ditu na nu kitu mah. Nya nuhun atuh tayuna abdi bade naros. Naon maksudna ari lalaki nu daek jajab? Ih Nyai yeuh. Moal pati-pati daek jajab ka imah lamun taya pamaksudan. Jadi jelas Jang Karmin ge aya niat eta teh. Aya pikir kadua leutik. Hiji ciri yen manehna teh kataji. Katarik ati ku hidup. Jadi urang oge ulah cicingeun. Kudu bisa maca kaayaan. Sangkan bisa mere jawaban ka manehna. Yeuh nurutkeun pangalaman emaknya. Mun aya nu kitu teh sok aya tuluina. Mun ayeuna panarimaan ti urang wajar, isuk pageto bakal datang deui. Sakurang-kurangna aya beja. Tah kitu Nyai. Kumaha mun datang deui ka dieu? Ya gumantung kana sikap hidup. Mun bogoh nyalayanan sing somea. Ngarangeunaheun hatena. Atuh mun teu bogoh tarima sakumaha wajar kasema. Dari pribumi mah wajib ngahormat kasema. Nu kitu nu kieu oge ye ulah dibeda-beda. Cager wara mitra hanya ka kabujeng nengnong deui ka dieu heula mitra. Insyaallah enjing urang teraskeun dina acara dongeng dina waktu anu biasa we. Hatur nuhun. Hapunten samudaya kalepatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.